yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa ayu apiko sareng muga-muga maparinan taufik Allah ayu sadida tegasna manulungan Allah man ka jalma wakopa anu ningalian ieu man ayat lah tegasna ningalian mam alaihi ka itu jujun latif aya jujun latif. Ya Allah ieu teh musonib ku bageran-bageran ada krepikeun urang jalma nu bodoh sok hese kana macana oge ti paraduk harkatan mah duh. Tapi ku bageranna musonib cacak jalma anu ningalian wungkul ngan saukur motolaan teh nyebutkeun rek bener rek henteu. Tetep Allah teh muga-muga maparinan taufik kawas urang ya teh. Nu cantang tuh pengertianna bener tapi hayang we terus maca teh. Ta mudah-mudahan we Allah salamina mere taufik ka urang gitu. Didoakeun ku musonib ku ngadengekeun age ieu rekaman didoakeun sing meunang taufik ti Allah. Dan nu hese mah taufik hidayah terkadang aya rasa hayang ngaji tapi teu dibere taufik sehingga mung nyekel kitab mung sila mung ngadengekeun eta taufik kan. Lil amali kana ngamalkeun bimuktadohu kana pamentana ieu junjun latif. Amalkeun urang teh engke geus bisa mah. Geus aya kagambar mutolaah teuing kumaha nu akhirna urang bisa ngamalkeun nu tur padahal teu apal eta teh eusina tina jujun latif tapi ujug-ujug ngamalkeun urang teh tah eta teh taufik ti Allah. Aya bimatlubihi tegasna mah nu disuprih ku ieu jujun latif wa madlulihi sareng kana nu dituduhkeun ku ieu jujun latif. Kaidah wajibi seperti ngalakonan anu pirang-pirang wajib wa tarkil muharramati sareng ninggalkeun anu diharamkeun. Engke teh ku barokahna ieu ku barokahna ngaos ya Allah maparinan ka urang teh hayang bae ngalaksanakeun anu wajib. Hayang beuki getol ngalaksanakeun wajib ninggalkeun nu diharamkeun teh eta barokahna taufik ti Allah tah. Sumataro kitu leuwih naek bita wadudi ku mikaresep bita aya bita habubi tegasna mikaresep binawapil kana pasunatan. Jadi lamun teh mah urang ayeuna hayang mikaresep kana pasunatan maka salah sahijina jalan urang kudu ngalaksakeun wajib ninggalkeun nu diharamkeun kakara bakal ningkat derajat urang ku mikaresep kana pasunatan. Moal mungkin jalma resep kana pasunatan mun teh mah teu ngalaksanakeun kana kewajiban teu ninggalkeun kana paharaman. Kitu tah euy. Lamun ayeuna urang ngabahasakeun aduh si urang mah meuni hoream bae salat sunat, hoream bae puasa sunat bisa jadi anu wajib teu dilaksanakeun ku urang, nu haramna teu ditinggalkeun ku urang. Moal mungkin Allah maparinan resep kana pasunatan kitu. Tuh gitu euy. Jarang jalma resep ngopi terus unggal waktu ari dahar. Tuh, teresep kana dahar. Da masih nu sok resep ngopi ge anger dahar mah resep da kabutuhan. Jadi laksanakeun heula urang teh wajib gitu nya resep kana pasunatan gitu. Jam'un nafilatun ari nawafil eta jaman nafila wahia ari itu nawafil eta ismun hiji ngaran lima pikeun perkara suri'a anu dipertelakeun itu emak jiadatan bari jadi tambah jiadatan bari jadi panambah anil paroidi tina pirang-pirang fardu wa huwa sareng ari itu nafilah eta al musamma nu dingaranan bil mandubi. Nafilah teh dingaranan mandub sunat wal mustahabi atau ngaran mustahab wa tawattu teh eta keneh tarodub keneh eta teh euy liyahuja supaya ngumpulkeun si jalma aya liyajma tegasna supaya ngumpulkeun si jalma hubahu kana ganjaranna itu Allah taala kalut pi seperti walas asihna Allah wa kubulihi sareng narimana Allah wa wilahu sareng pitulungna Allah taala aya nasro robbi nasrobahu nasrobihi naon eta nasro tahu gitunya tegasna mah pitulung Allah wakor hideung di teu kaciri wakor bahu sareng deketna kana rahmat Allah qala ngadawa anjeun Nabi Muhammad SAW qala ngadawa sallallahu taala Gusti Allah taala wala yazalu sareng teu eureun-eureun sahal abdu hiji hamba eta yataqarrabu dumeheus itu abdun teh ilaya kami bin nawafil ku pirang-pirang pasunatan. Jadi nu ngaran ayeuna hamba dumeheus ka Allah ku pirang-pirang pasunatan moal eureun-eureun
sabab didasarina jalma bisa ningkat darajatna di payunan Allah ku ayeuna mikaresepna pasunatan. Ulah nyebut ayeuna nu pardu jeung ninggalkeun nu haram da geus jelas mun teh mah geus bisa migawe pasunatan eta jalma teh geus bisa ninggalkeun nu diharamkeun ngalaksanakeun anu pardu. Maka dumeheusna ngadeketkeun diri ka Allah naekna tadi antawisna ku mikaresepna kana pasunatan kitu. Oh ya Allah ya Robbana. Ulana jadi ngan saukur wajib wungkul mah urang ulah ngaharepkeun hayang peningkatan ti Allah anu leuwih luhur. Kuduna urang geus bisa ngaraksa dina pasunatan. Hatta ahba saingga mikaresep tah si abdun teh Allahu ka itu ka si abdun. Paida ahbab du maka di mana-mana mikaresep. Hatta ahiba mikaresep kuring ka itu si abdun. Paida ahbab du maka di mana-mana geus mikaresep kuring kami saur Allah. Huka itu si abdun kuntu maka kebudasan kuring teh kami nya samahu kana pangraksana kana samahu eta samahu ngaraksa kana pangdanguna itu abdun aladi anu yasmau anu nguping itu si abdun bihi ku itu ladi wa basorohu sareng kana paningalna itu si abdun aladi anu yubsiru anu ningali si abdun bihi kana itu basor ku itu basor walisana sareng ngaraksa kana lisana itu si abdun aladi anu yantiku anu ngomong itu si abdun bihi ku itu lisan ku itu ladi wayadahu sareng leungeunna si abdun alati anu yabdosu anu nyabok itu si abdun bihaku itu lati warijlihi sareng warijlahu sareng kana sukuna si abdun alati anu yamsi anu lempang itu si abdun bihaku itu lati. Jadi kieu namanya lamun jalma alamun kami geus mikaresep ka eta jalma saur Allah maka kami bakal ngaraksa pangdangu anu mana pangdangu eta di danguda dipake dadangu ku si abdun ngaraksa pangningal anu mana paningal eta dipake nempo ku si abdun ngaraksa lisana anu mana lisana sok dipake ngomong ku si abdun ngaraksa leungeunna anu mana eta leungeunna sok dipake nyabok ku si abdun ngaraksa sukuna nu mana eta suku sok dipake lempang ku si abdun dina harti jalma nu geus naik di payunan Allah ku resepna pasunatan sagala rupa anggahotana bakal diraksa sehingga salilana aya dina ridona Allah. Lamun ayeuna urang bertanya-tanya kunaon di suku urang teh dina nalika keur puasa meni sok hese hayang bae ngalengkah ka warteg panon urang hayang-hayang we numpuan bae nu senam leungeun urang hayu we rarampak anu haram tanya panon urang harian lisan urang hayu we ngucapkeun anu sakira-kira jauh dipikari doa Allah. Bisa jadi urang teh kurang ngalaksanakeun dina pasunatan padahal wajib osok nu haram ditinggalkeun tapi pasunatan urang tinggalkeun maka buktina anggahota badan moal bisa diraksa ku Allah. Ulah nyalakeun leungeun kumaha diheng rarampa bae mane leungeun tah dibawa kana kehalusan kitu tah sepintas mah kitu pokona mah pamana kuntu sam'ahu alladhi yusmi'u bihi au kuntu hafidun lisam'ihi pala yasma'u maka moal nguping itu si abdun teh ila makana perkara ardohu anu mikarido itu Allah kana itu mah jadi dina harti pangupingna bakal dikupingkeun kanu diridoan ku Allah paningalna ditinggalikeun kanu diridoan ku Allah lisana bakal diucapkeun kanu diridoan ku Allah pandanganna bakal dicabakeun kanu diridoan ku Allah sampeana dilengkahkeun kanu diridoan ku Allah kitu tuh nya wah kadanya kitu deui makna saterusna amma ba'du anapun sabarantosna ayeuna kuntu kitunya kuntu nu eta kororo netepkeun hukana ieu makna lana ka urang sadaya Syaihuna Ahmad An-Nahrawi jadi ngalereskeun Syekh Ahmad An-Nahrawi ge kitu ngalereskeun intina laksanakeun urang kewajiban tinggalkeun paharaman ditingkatkeun tuluy teh leuwih resep urang kana pasunatan maka ku ayana pasunatan eta bakal leuwih deukeut ka Allah dina harti setiap langkah urang aya dina ridona Allah.
Mudah-mudahan hidayah taufik salamina netep ka urang sadayana sehingga tiasa istiqomah ibadah akhirna urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.